Bade tu maros naon hukumna upami istri nikah deui saacan seep masa iddah ditinggalkeun maot kudu jadi salakina. Hatur nuhun. Jawabanana istri anu dina masa iddah teu meunang waka kawin. Lamun dipaksakeun kawin, kawinna batal, hukumna haram. Lamun keukeuh dipaksakeun nepikeun ka berhubungan badan, tah eta dihukuman zina. Lamun nepikeun ka hamil berarti anakna anak zina. Moal nganisbat ka bapana sanajan melalui akad pernikahan karena masih keneh aya dina masa iddah eta nu jadi awewena. Sakumaha keterangan dina kitab Mughni juz ka-11 halaman 237. Wa jumlatul amri kesimpulanana annal mu'taddata sanyana istri dina masa iddah eta teh laya juju laha antan kiha teu meunang waka kawin fi iddatiha dina masa iddahna. Ijma'an kalawan sepakat para ulama. Aya iddatin kanat rek masa iddah naon bae, rek iddah ditinggalkeun maot, rek iddah ditalak. Liqouli ta'ala karena aya dauhan Allah ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikah. Kade tong waka berencana ngalaksanakeun akad nikah. Hatta yablugha alkitabu ajalahu. Maksadna sehingga seep heula masa iddah. Wali annal iddata inna ma'utubirat lima ripati baro'ati rohimi. Karena sanyana iddah pastina direken disyariatkeun pikeun nganyahokeun beresihna rahim. Li alla yufdiya ila ikhtilatil miyah. Supaya henteu ngadorong kadituna kana campur cai mani di jero rahim nu jadi awewe. Wamtizajil ansab jeung supaya henteu campur turunan. Nu paling pokona alasanana mah ittibaan we ngikuti kana parentah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tazawwajat lamun dipaksakeun kawin pan nikahu batilun. Nikahna batil. Li annaha mamnu'atun minan nikah. Karena istri dina masa iddah teu meunang waka kawin. Li haqqi zaujil awal karena masih keneh hak salaki anu pertama. Lamun sakira-kira iddahna iddah talak. Pakana nikahan batilan. Tah kawina adalah batil. Kama law tazawajat wahia fi nikahihi. Teu jauh beda jika istri kawin keur boga keneh salaki. Wayajibu ayu farraqo bainahu wa bainaha. Lamun keukeuh kawin nepikeun ka berjalan rumah tangga eta rumah tanggana kudu dipirak, kudu dibubarkeun ku hakim. Wa idza tazawwaja mu'taddatan. Di mana-mana aya hiji lalaki kawin ka awewe anu masih keneh aya dina masa iddah. Wa huma alimani bil iddah. Bari eta lalaki jeung awewena apaleun bahwa eta awewe teh nu dikawin teh keur dina masa iddah. Wa tahrimin nikahi fiha. Jeung eta lalaki apaleun hukum haram ngawin ka eta awewe nu keur aya dina masa iddah. Malahan mahwawati aha nepikeun ka ngawati, nepikeun ka berhubungan badan, berhubungan suami istri. Pahuma zaniani. Tah ieu lalaki jeung awewe anu kawin dina masa iddah dihukuman zina duanana. Alaihima hadduz zina. Lamun di negara Islam tah eta awewe jeung lalakina kudu dihad zina. Wala mahrolaha eta awewe teu kudu dibere mas kawin. Wala yalhaquhu an-nasabu. Lamun nepikeun kaboga anak, anakna teu nganisbat kanu jadi bapana. Sanajan melalui proses perkawinan. Sabab perkawinanana batil da awewena na masa iddah. Wa in kana jahilaini bil iddah. Lamun mah lalaki jeung awewena teu apaleun alias bodoh tentang masalah iddah. Au bitahrimi
teu apaleun hukum haram kawin dina masa iddah sabata an-nasab. Eta anakna lamun teu mah nepikeun kaanakan, maka anakna eta masih keneh nganisbat anu jadi bapakna. Sanajan kawinna dina masa iddah da teu apal tea. Wantafa al haddu jeung moal aya hukum had. Wa wajaba al mahru jeung wajib deui eta lalaki mere mas kawin. Wa in alima huwa dunaha, lamun lalakina apaleun tentang masalah iddah tapi awewena teu apaleun fa alaihi al haddu, maka eta si lalakina kudu dihukum had. Wal mahru jeung kudu mayar mahar, mayar mas kawin. Walana sabalahu jeung lamun nepikeun kaanakan anakna moal nganisbat. Wa in alimat hiya dunahu, lamun mah eta si awe apaleun tentang masalah iddah, tentang hukum haramna kawin dina masa iddah, tapi lalakina teu apaleun fa alaiha al haddu, maka nu dihad teh eta awewena, lalakina mah teu kudu. Wala mahrolaha eta awewena teu kudu dibere mas kawin. Wa nasabu lahikun bihi, nasabna masih keneh nganisbat anu jadi lalakina anu ngawin dina keur masa iddah. Wa inna makana kadzalik, pangna hukumna sapertoskeun kitu, li anna hadza nikahun, karena ieu teh adalah urusan perkawinan. Muttafaqun ala butlanihi, sepakat para ulama batalna kawin jeung istri nu aya dina masa iddah lamun apaleun tea kana hukum iddah. Fa asbaha nikah zawati maharimihi, ieu teh sarua jeung nikah kajalmi nu aya hubungan mahram. Wallahu a'lam bishawab.